Ari batur mah cenah asa boga hutang teh mun kaliwat salat. Kuring mah lain nyata mun aya lalajoanen teu lalajo teuing atuh. Damun ngadengen sora gong teh ceuli ngadak-ngadak rancung, suku ngadak-ngadak garetek. Keur digawe oge teu boleh alek kesekeng, lain kanu deket-deket bae, malah kanu jauh oge ari ngadenge beja mah tara teu mangkat. Mun teu mangkat teh nyaeta asa boga hutang. Lain babasan, poek dibelaan oboran, hujan dibelaan papayungan teh, jeung tara gumantung ka batur deui. Batur mah rek indit rek henteu tara jadi soal, asal awak waras duit boga. Indit bae sorangan ge. Lain sakali dua kali tampolana keur gering oge kuring mah ari ngadenge sora gong teh sok ngadak-ngadak cager. Da aneh mun kuring di sarebut lulutu, tapi kuring oge tara ambek dan nya. Kawasna kuring resep lalajo teh, lalajo wayang atawa pesta turunan ti aki ti bapa. Da eta bae kuring fungsi ngadenge bapak nyarita ka emak nya aya budak resep-resep teuing lalajo turun ka manehna meureun ka resep aki teh. Bejana aki mah jeunahna komo lian ti resep lalajo teh, resep nyibing, resep mabok. Si mana deui cenah aki mah anu punjul teh. Cek bapak sakumaha jagoan jeung bulubutna jelema tara teu kokoplokan dipuncerengan ku aki maneh mah. Heuy ngaji naon? Kaharti mun bapak teterangeun cecepengan aki teh. Da bapak mah ku aki dipasantrenkeun ti bubudak. Keur mah bapak ngabulubud lelenger atuh maneh mah teu jadi kiai oge, ngarti kana agama. Cek aki ka bapak basa miwarang masantren. Aki teh teu damangna lila pisan, nepi ka pupus aya 3 taunna. Dina sakitu lilana ngan kuring anu langka absen ngemitan ari peuting teh. Anak jeung incu-incu nu sejenna mah teu cara kuring ngaremitanana teh ngan ari katinggal repot bae. Mun panyawatna keur aso, aki sok ngageundut ngadongengkeun pangalamanana. Resep ngadenge dongeng aki mah pitunduhkeun oge sok ngadak-ngadak leungit. Teu cara ngadengekeun dongeng nini, ngan raja jeung raja, ngan putri jeung putri wae. Jeung sok tuluy ditungtungan ku papatah deui. Matak bosen jeung matak ngajak heuai. Nu didongengkeun ku aki mah kabeh oge pangalamanana. Kayaning basa gelut jeung bagong, gelut jeung begal, dikoroyok ku liman alatan parebut ronggeng, nyaritakeun resep ngibing. Pokna mun aki keur ngejar nyigel, kabeh nu gareulis ngaretep kaki marentah diajak. Geus 5 tahun aki teh pupusna. Bada isya bulan kolot, di langit teu aya bulan, pihujaneun ngagarayot, gangginggungna sora goong. Di desa Sedareja geus kadenge hawar-hawar kabawa angin ririh.
suku geus kegejetan hayang jung ngera indit, tapi bapak can sumping kene di masjid. Deing tuluy ka mana ari rek indit karunya mah sorangan keungeun babaturan tangguna oge geus dirat marangkat ka cipta nu baroga kabogoh ngareringkeun kabogohna kuring geus teu ngeunah cicing. Kurutak bapak sumping lakadalah cek teh tuluy kemana bapak teh cek mah bari mang nyampaikeun sajadah dina parantina nyaeta tuluy ngalongok Ki Arma ngadadak gering payah. Ki Arma teh incu aki keneh anak bibi sanyana dulur kuring teh ngan kari eta-etana da lancep jeung adi-adina mah geus maraot, malah bibi jeung paman oge geus teu araya di kieuna. Ari kuring puguh budak nunggal teu lancep teu adi. Kumaha ayeuna? Mana nya deui? Rada aso basa ditinggalkeun mah. Pesta di mana nate bangun rame-rame teuing. Bapak nanya ka kuring. Wartos nama pesta bujang di Sedareja. Geuning teu lalajo. Ngentosan bapak. Da bapak mah moal lalajo. Mah keungeun nyalira. Sugan teh. Pokna deui bari berat calik dina kursi. Dieu heula di dinya. Bapak boga picaritaeun. Penting teuing atuh. Cek hate. Brek kuring dieu dina panuduhanana. Bareto kira-kira 6 bulan sadugna. Aki maneh pupus. Bapak keur nagok di sisi balong. Teu nyahoan ti mana jolna. Gigireun geus aya lalaki kereng pikasieun. Manehna nyarita kieu. Kaula teh jauh ti Karawang. Di mana Karawangna cek bapak? Moal disebutkeun teh mana? Da teu kabeh jelema terang lebah-lebahna. Ari teu kawanahan teh mah. Ngan bapak andika di antara nu geus terangeun teh. Jenahna aki barudak cek bapak. Nya malah pangna ayeuna kaula ka dieu oge rek ngalah barang nu baheula diinjem ku inyana. Barang naon? Daku lama teu kapasrahan. Bener teu kapasrahan. Ngomongna bari merong. Sanges bapak susumpahan eta jelema ngati-ngati okna mun anika bohong rasakeun ulah sambat kaniaya. Les manehna ngiles teu puguh ka mana ngaleosna. Bapak lila ngaheneng ari tadi sarepna waktu Ki Angga balik di sawah cenah manehna papangih jeung jelema make pakaian sarwa hideung. Nanyakeun incu Aki Jaya. Basana rek diala. Ari Aki Jaya teh kapan Aki maneh? Matak ulah lalajo peuting ieu mah sieun. Bisi nya. Meg asa ditonjok angen. Kuring mah kajen dicarek dahar saminggu. Batan dicarek lalajo mah. Nah kahati bapak teh ningsieunan. Tapi lain ge incu Aki ari mundur ku disingsieun mah. Waktu bapak asup ka pangkeng kuring, ojengkang kaluar bari ngarawel batre anu digantungkeun dina bilik. Mangkat lalajo. Babaturan geus teu aya sapotong-potong acan. Geus naringgalkeun. Poek
wek letek jeung pras-pris deui. Samping dibebentingkeun, baju diparet dikancingkeun, potopong diteregoskeun, jidig lempang ngajidig. Geus jauh ti lembur mah teu poek teuing. Rada oke remeng-remeng goak, beluk sataker kebek. Pohara atohna katinggal remeng-remeng diharap aya nu ngarungkuk ka ditukeun. Nyai disorot ku baterai. Tuh keneh kuring gogorowokan menta didagoan, tapi teu aya nu nembalan jeung terus bae lalempang. Bari cecelungan beluk lempang beuki digancangan, hayang gara-gara nyusul. Beuki deket, jep kuring eureun tetembangan. Lantaran kadenge hawar-hawar sora anu ceceritan minta tulung. Bari nyolakeun baterai terus deng kuring lumpat. Geus deukeut pisan katingali dina caangna cahaya baterai. Jelema duaan marake pakean hideung. Babeteng nu teterejelan jeung jejeritan, tulung-tulungan. Desak deui nu keur di bebeteng teh Ki Arma dulur misan kuring. Kudik di kuring ambek. Nyai baterai ngacongan banget nu ngabebetengna. Masya Allah. Barosongot halisna karandel, panona baleer beureum. Pada nyarekal papentung. Katingali Ki Arma dibakutet ku rantai anu ting baranyai. Heran. Bareng jeung beregna hujan kuring narajang. Ting sabaraha lilana teu inget awak ngehod-hod. Pakaian ran cucut. Hujan geus raat. Di langit bentang ancal-ancalan. Malah bulan oge geus temong ngelemeng segede sisir. Sirah karasa lieur. Tapi kuring maksakeun balik sasat ngorondang. Nepi ka imah kuring emak-emakan. Menta dilantulak. Kulutrak tulak dibuka bray pantau muka. Lain emak nu muka teh, tapi anak tetangga. Nyi eneh geuning nyai ari emak kamana? Cekuring ka nyi eneh. Geus biasa pisan mun emak jeung bapak angkat ungi sarta kuring teu aya di imah. Nyi eneh teh sok kapeto nungguan. Tadi aya nu nyusulan cenah Ki Arma maot. Lang kuledag kuring mebetkeun maneh kana tempat sare. Sirah lenglengan ditinggalan kararoneng. Di harita kuring teu hudang deui. Urus gering barang penting ditarungguan. Emak teu eureun-eureun nangis. Bapak katinggalna nguyung pisan. Mun peuting taya kendatna kudu ngaraos. Nu ngalandongan mah ngalandongan. Ngeuseuh unggal Jumaah, tapi inget keneh harita teh bada Isya. Ngaraos reang keneh. Torojol gulang-gulang duaan marake sing sarwa hideung. Nu saurang ngajingjing rante munggah babaranyayan bodas. Nu saurang deui nyekel papantung. Tinggal beungeut-beungeutna ras. Kuring inget kanu ngababereteng Ki Arma. Bareto. Bari teu ngomong sakemek. Reketek leungeun kuring dibakekeng. Kuring adug-adugan jeung jejeritan oge teu dipalire. Geredeg digusur keluar. Kadenge emak aluk-alukan.
nu saja yang mari dangdang di buruan nyampak kuda sadua-dua kuring ditaikkan kanu hiji salah seorang gulang-gulang teh mancal karena kuda nu ditumpakan ku kuring diuk tukangan nu saurang deui nyorangan kuda digardig ditegarkeun Cijoho Cilimus Mengkol Kasumber Paselaran Palimanan bray berang teh geus nepi ka kadipaten anehna najan kuring tulung-tulungan sepanjang jalan kabeh jelema anu kaliwatan saurang oge teu aya nu mirosea arongkoh bae di kadipaten terus kanyalindung lewat kota Sumedang mengkol kakatuhu mapa jalan desa beras ka Subang di Subang ka Kalijati Cikampek Dawan Karawang gembleng kuring di tengah sirah Satakerna teringat di bumi alam ingat-ingat geus di rariung ku jelema-jelema anu teu warawuh ningal beungeut-beungeutna bangun anu cerceban ka kuring teh di antarana aya nu geus kolot pisan awakna kurus kawas rorongkong jeung tina palebah curunganana terus-terusan merebay getih anak gerem teh nu gigiranana ngagerem persis seorang maung si lain teh bener Incu Aki Jaya bener memang Bibi Sarni Mang Nata jeung anak-anak nate henteu ngarigama pisan nya kitu deui kuring kakara kuring ngarasa hanjakal meureun mun kuring bareto daek mah dipasantrenkeun ku bapa ayeuna teh moal kasarat kieu ayeuna aki maneh geus maot geus aya 5 tahunna tapi eta barang teh lain dipulangkeun malah disumputkeun ayeuna kami rek nanya di mana eta barang disumputkeun nana mun maneh teu bisa nuduhkeun sirah maneh dipake tatapakan di dieu cara bibi maman jeung dulur-dulur maneh nya naon atuh barang nate tuh tenjo bari nunjuk ke aki-aki nu kawas rorongkong teh geus mang tahun-tahun bapak kami disiksa ditek-tek tungtung cungcurengana ku kokolot panek tekanana dibikeun ka aki maneh dijadikeun cimatea ayeuna eta kokolot nu telenges teh geus diganyang ku kami sararea pura hayatna ok sebutkeun di mana disumputkeun nana eta barang ku aki maneh leng kuring nginget tapi asa tacan kungsi nenjok aki keagungan jimat nu kitu cenah tungtung cungcurungan bawa tungtung cungcurungan kitu mah buntu tas kuring inget memeh pupus teh aki maparin itu ka kuring saurna sumputkeun sing buni teh nyaho ari nu kitu mah tembal kuring aya soteh nu dipiwarang disumputkeun teh itek naon waragu kumaha rupana loreng-loreng kawas buntut maung nya eta
omongna kiak pisan. Nu sejen caruring hak. Komo si Aki mah di mana ayeuna? Di imah diselapkeun di jero bilik. Gancangna eta jelema nyalukan gulang-gulang nu nyarulik kuring. Maranehna dititah mulangkeun kuring bari nyokot itek teh. Kuring ditaekeun deui kana kuda cara tadi basa di bawa ti imah. Bareng beng kuda dilumpatkeun nepi ka imah kasempak waruga kuring geus digojotkeun nyang hulu ngaler bari pada nyalencerikan. Itu wargu jeron bilik panjandakeun alungkeun kaluar ka nu poek. Cek kuring bari nunjuk. Bae rea ti buburanja. Malah teh saeutik anu lalumpatan sareuneun. Hirup deui Allahu Akbar. Kolot-kolot mani recok. Wa marabot ngajengkang mandudut itek tina jero bilik. Sakumapan nuduhan kuring tuluy dibawa keluar dialungkeun. Aya nu nyanggap tinu poe. Omongna kanu raya. Ayeuna kuring jadi wakil salat da sieun ka sarat deui.